Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun negara di dalam negara, aya 3 dimensi. Yuk orang simak bareng-bareng. Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu, aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge Masya Allah. Gus Dur sarua teu jelas teh cek di PNS, teu jelas teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean, padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sok itu luar biasa. Nganu kepanasan Amerika gulingkan Gus Dur Amerika lah melalui seseorang. Nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae, Amerika ge keur didelegeun bae, rakyat atuh tenang-tenang bae deui. Kamu kajen kumaha lalakonna, tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung, ayo urang mah teu bingung teh pabrik teu boga sawah teu boga. Atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh. Sakitu badak mendingan nu susah teu bingung. Nu sugih mah bari bingung bari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga gulung tikar ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh aya tinggal 1.000, aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya. Tah geus ambalaya, berarti kan teu jelas perekonomianna. Nah, ieu bugot keur carita bugot aya di sebuah negara. Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu, aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan, moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan. Jadi di jero negaranya negara ulah kaget kos kitulah diunggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang yang ngomong gitu nu nyeuna. Antapkeun geus mah kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah. Nah, ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman. Jadinya secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta. Mainnya di jero negara. Kos gitulah mal-mal angges-angges di dia mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal angges moal makan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero. Ge mantak urang mah maning nasehatan anak urang we jeng. Sing ade jeng ulah siar mun deuk mabok sakalian paeh bae ceng. Ya. Tak kolot puara jasa. Da ieu lah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati. Urang teh bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak. Ieu nu ditakuti Indonesia. Emang kumaha gitu di Indonesia mah. Di Indonesia mah tuh kadeuleuan ku urang luar negeri aya huru hara geus golok teh kieu bae. Nyong menang nyong eleh mah geus kieu bae. Indonesia hebat biasa. Ya di Papua itu lamun urang teu ditahan beak ujianan. Tapi ditahan demi kebangsaan, persatuan umat, ulah sampai huru hara. Sebab naon lain Papua nu bergerak, bendera nu berkibar, bendera Israel. Ieu nu dideuleu ku urang. Bari di Papua lain sakadar eta nu terjadi.
unggal kabupaten terjadi ekses masa sih orang terpancing antep sebab mayoritasnya Kristen ngan orang memohon ke pemerintah ndek datang ke Iraha Papua di urusan anak tinggal segitu doang ke pemerintah teh walaupun mayoritas tapi unggal kabupaten aya musliman aya mukminan di dinya teh kuat deui lain lalagaan lain saeutik jeung lain kakarak eta anu terjadi penganiayaan terhadap muslim di Papua mendak sebab terjadi eta urang kapancing ulah babari deuk ngajegurkeun mah tetapi urang persatuan bangsa umat deuk dikumahakeun inget ka leluhur Bung Karno ingat ke leluhur NU ingat ke leluhur orang Kiai kitu di Muhammadiyah kitu Kiai Dahlan Kiai Muhammad Dahlan saruanya untuk mempersatukan bangsa negara jeung para kiai-kiai di zaman kemerdekaan Masya Allah kari kuari urang dek diacak-acak ulah tenang engke aya waktuna lamun geus sekian persen rusakna ieu kakara mulai atuh mustika Bung Karno ge aya keneh nu mantap engke ge aya deui kamari ge aya Soekarno urang dinya teh tapi teu gagah ngaranna mah Soekarno alah tapi ngomong pepeleyean segala rupa nah yelalawida dapat zakatin ilal bugot andai kata Ki Zaid ngaku bahwa geus mikeun zakat ke kelompok bugot berarti ieu hukum Islam di negara syariat khalifah berarti anu zakat diurus secara rapi dicokot dibagikan kapungsina masing-masing di urang mah dicokot zakat teh dibagikan di urang mah ieu nu salahna ngurus dengan sakadar merekrut doang adapun membagikan aya fakir miskin nu kabagian zakat di pemerintah tek dikumahakeun si negara nu madak nyen pusing urang masnaf nangis jelas asnaf nangis jelas atuh teh mah kenaon kitu ngaranna zakat mah tetapi kan teu kadege sugan Jawa Timur dibikeun ka asnafna sugan Jawa Tengah teh jang naon fungsina eta muih nu aya di kabupaten teu bisa noel ka bupati teu bisa noel atuh ka DPR fungsina eta masyaallah lamun bener dek urusan zakat. Nah ieu mah dibikeun ka bugot lawida dapat zakatin ilal bugot begitu ditanya Zaid ya bagaimana zakat kamu tidak menzakat sudah Pak dikemanakan saya berikan kepada bugot betul panggil anu narimana begitu nu narimana benar-benar enggeus jadi lain dibikin ke pemerintah tapi dibikin ke kelompok bugot sudiko biamini benerkeun ngan dibenerkeunana dua rupa lamun teh mah teh dicurigakeun tanpa sumpah lamun aya penyurigaan biamini sumpah lamun memang nyana geus teu aya ittiham teu aya tuhmah geus teu kudu disumpah-sumpah tapi lamun aya keneh tuhmah sumpah suddiqa ayat tuhmah biyamin Masya Allah cuma sekedar cerita kitab ieu mah koleksi hati we ja pelaksanaan nama bugot nu ngazakat ngaji banget ngaji be mantak ieu mah tunduh ieu masalah guys masalah guys ya mah guys aduh cenah kieu dikitukeun mah tuh kabeneran cenah teh emang siapa bagi hees beneran al-jizyatin fala di negara aya kafir zimmi kafir tersebut dipersilakan untuk domisili di urang pakai jangka waktu mungkin setahun mungkin 5 tahun iya per bulana nyana kudu mel di samping mel bayar diat
mayar. Aya orang ingin Amerika di Indonesia emang teu mayar amankeun, teu meunang ku urang diganggu. Ketika orang diganggu kena sanksi. Sebab naon? Nyana mayar di negara orang cicing. Orang Inggris cicing di negara orang Rimi ngaranna. Teu meunang diganggu gugat ku urang lantaran nyana bayar upeti ka negara. Aya orang Belanda cicing di urang, orang-orang negara luar nu cicing di urang eta teh bayar ka negara. Lamun urang hayang nyaho tanyakeun coba ka ditu ka MPR. Aju menta coba dibere tante urang. Aduh, urang nyaho ki kitu doang mayar bae urang teh nyaho ka mana lompatna teh bayaran nyana. Suka nyaho jeung sia mah. Pokona mah geus kitu bae lanan. Atuh sabodo. Ke kanyawana mah di akhirat. Gitu bae geus. Maksudna atuh sia ka surga ing ka neraka gitu. Atuh gitu ono. Sabodo atuh mangga atuh. Kafir-kafir di negara orang teh baru ganti mayar teh mun carita Islam ngaranna jizyat bayar upeti. Kula boga santri hiji bae ge orang Malaysia keur ka taun itu boga deui orang Malaysia wari aya keneh di dieu santri orang Malaysia eta per bulan teh kabenerna mah kudu mel teu meunang cicing di urang kudu mel sabulan zakan. Hari diperpanjang gua hari bisa belajarna aya aturan-aturanna sebab nyana teh bangsa asing cicing di urang komo itu mah mel teh mayar aya nu mayar dikolektifkeun langsung dipisah aya nu mayar teh langsung karena manehna nama di dia usaha dan lain sebagainya tahu aturan pemerintah geus tah tuh kos kitu nah mayar ya wari aya si Kristian cicing di Indonesia taeta si Kristi orang Inggris agamana Kristen nu mantak dengaranan Kristian nyana cicing di negara orang 5 tahun per tahun nyana teh bayar upeti ka negara kuari ditanya panggil Kristi ya tahun ini kamu sudah bayar apa belum? Sudah Pak. Mana tanda pembayarannya? Ini Pak. Salah bayar kamu. Kenapa bayar bukan ke negara tapi kamu bayar ke Bugot? Ya anggapan saya Bugot itu kan sama di dalam negara. Kirain saya mah dia juga punya aturan sama dengan negara. Andai kata si Kristi dipanggil untuk membayar jizyat upeti kemudian nyana iya bebeja bahwa nyana geus mayar kumaha eta salah teu meunang dibenerkeun ala sahih nurutkeun kaul sahih. Berita kedua Bapak Muhali ia dan Ibu Rena candu curug harap pulang karena Mas Wargi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi Bapak Muhali beserta Ibu Rena candu curug harap pulang. Bayarlah uduk na besi teu kabayar. Andai kata pemerintah negor Bapak Kristi supaya bayar dia ternyata pengakuannya nangis mayarna dibikin kabugot fala yusaddaku teu meunang dibenerkeun ala sahih sebab jizyat eta adalah iwad daripada tinggalnya di negara, sementara Bugot adalah kelompok pemberontak anu bener-bener eksisma pemerintah setempat. Walaupun nyana bebeja geus mayar terhadap Bugot tidak bisa dibenarkan, tetap iya si Kristi kudu mayar duit ke pemerintah sebab iya pemerintahan anu eksis pemerintahan negara lain Bugot.
wa kaza kharajun fil sahih kitu kene seperti jizat kharaj upah andai kata di sebuah negara kemudian negara tersebut ngalaksanakeun tentang pertanian, ngalaksanakeun tentang perekonomian, pembangunan pabrik dan lain sebagainya, eta kan kudu bayar terhadap negara. Tanah anu dikelola pabrik tanahna eta kan tanah negara, nah iya kudu bayar ke negara. Kuari hasil tanah tersebut ditanya ke pemerintah atau pajak tersebut ditanya ke pemerintah, padahal pajak batu menang iya jizyat kharaj hasil bumi na kan ari pajak mah tetep pesa gitu, ari hasil mah kharaj mah lain. Andai kata urang teh iya nyewa tanah ka pemerintah atau membuat pabrik tersebut kan di atas tanah sebenarnya mah di urang mah tanah pribadi, tetapi karena di negara urang teh kudu aya pajak, nah kudu nama kieu hasilna sabaraha eta tah hasil tanah tersebut, lamun berhasil bayar ke negara, lamun teu hasil ulah, sebab boro-boro jang bayar ke negara nyana ge teu hasil. Iya kan kaharti ku otak urang mun make aturan syariat, tetapi kan di negara urang masih ada hasil deh teu tetep bae mah bayar bae ka negara, iyalah nu teu meunangna. Lamun kos gitu mau masalah urang teh tani kemudian aya hasilna, nah iya hasil tani dibandingkeun jeung modal untung maka ambillah sekian persen untuk negara, masalah. Tapi begitu diteliti aya peneliti khusus ternyata tatanena teh dibandingkeun jeung kitu modal ternyata nyana rugi, ulah dicopot atuh eta tanah teh lantaran boro-boro jang mayar ka pamarentah nyana ge rugi. Kan ngeunah henteu ka otak urang tiis perasaan jeung AC mah tiisan eta. Tapi kan tidak mau tahu negara mah nu mantak negara mah bangkrut. Nah ira di mana ya negara bangkrut moal aya nu bangkrut rakyat. Mantak lamun negara teu bisa ngabangun eta mah negara pangoplo-oplona. Eueuh bangkrutna, pabrik bisa bangkrut tapi bayar pajak mah terus bae. Tanah bisa gambung kurang teu bisa ditatanian kurang, tetapi bayar pajak mah per tahun pan terus bae. Urang teu tani pajak terus, urang tani hasil atau henteu pajak mah terus bae, ku ari batola ge pajak mah terus bae. Kan eta tanu oplo mah positif tah. Geus kajen lah tanggung oplo geus jangan geus. Tetapi atuh bangunkeun atuh nu jelas pajak teh tah di APBD teh ka mana mestina ieu mah jalan amburadul tukang endog bareupeus. Ini masalah. Nah, ada ku bangkrut na negara mah di mana ya bangkrut dan negara rakyat nu bangkrut mah. Sebab naon tekanan terus bae. Bayar pajak. Parah. Nu mantak lurah di Surakan bae ge aya naik bae di Mulu dan Surakan. Assalamualaikum masyarakat. Alhamdulillahirabbil kunaon masyarakat geus paham pasti SPPT ka jeung buku bahagia. Mantak masyarakat bupati boro-boro masyarakat bupati naik assalamualaikum warahmatullahi. Tapi lamun sesuai mah moal dihuhu. Moal masyarakat ge boga etika atuh. Ieu teh melampiaskan uneg-uneg ka bupati lantaran teu akur ieu antara panyokotan pajak jeung pembangunanana. Mantak asal naik asal 5 tahun ka hareup mah moal dadung bisa masyarakat teh. Eta kula bahasa ngadaikeun di mana bae asal lurah naik bae masyarakat. Camat bae naik assalamualaikum. Lam. Itu mah lain ngajawab da masinis. Kunaon eta? Henteu aya di hate. Sebab naon? Ditipu masyarakat ku seorang camat. Padahal mah camat mah ngasakadar melaksanakeun teu salah teu naon camat mah. Program anu salah kos kitu camat basa pira tujuanna mangalaksanakeun apa adanya. Teu salah tapi masyarakat geus nyalahkeun bae ka camat. Ulah. Teu meunang. Nya mangan setengah salahna geja. Ieu keur carita negara urang, nah ieu tentang jizat.
wa kadza kharajun filas, ketika seseorang dipanggil untuk bayar hasil bumi, untuk bayar pendirian tentang pabrik, kemudian yana mengaku telah membayar terhadap bugot, tidak bisa dibenarkan, cuma sekedar cerita. Sadaku umat kurang mah eungap, lamun urang usaha di Indonesia emang teungap sabaraha kali bayar pajak urang teh. Pembelian tanah pertama geus kena pajak negara, pembangunan geus kena pajak negara, masuk barang kena pajak, keluar barang kena pajak. Jadi urang teh teu eureun-eureun pajak jeung pajak bae. Wallahu alam maju jeung teu na pajak nu mantak kajen kumaha ge terus bae nyana teh aya dina riba, haram di riba di haram, di riba di haram. Teu eureun-eureun pajak terus bae pajak. Komo ekspor impor karak masuk pabrik kena pajak, keluar pabrik masuk eta kena pajak. Engke urang ekspor kuari mah barang teh kaluar diimpor ieu teh pajak deui bae. Engke bahan baku ti luar kena pajak, asup pabrik kena pajak, produksi kena pajak deui, keluar kena pajak deui. Oh legus ya pajak. Teu di Indonesia. Sok tanyakeun kan usaha di urang. Masya Allah, mantap. Karyawan dek hayang mahal, gaji nanti bisa kajian kukumaga, sebab masyarakat henteu melindungi buruh manggeus bae jadi bujangna doang. Nu penting mah pemerintah masuk ke pemerintah jeung ka buruh gedean kene ke pemerintah. Jen mantap geus kula dibangkrutkeun geus kabeh geus mah hayang usaha geus. Tos cokotan geus pabrik aing tah. Nu mana eueuh aing nyencan. Aduh Gusti Allah doaku. Wa yusaddaqu biadin jeung dibenerkeun pengakuan seseorang dina diterapkeun had zaid diterapan hukum kisos kena had. Nah iya ketika ditetapkan hukum had guru dibenerkan ilayas buta bibainatin, kecuali tetapatna melalui saksi walhal annahu la asarolahu bari ayat apa kamanehanana tentang hadina awakna eta mah geus lain masalah. Ketika dibela bahwa manehanana teu mesti kakenaan kuhat berarti salah ngahukuman eta mah kudu dibubarkeun. Adapun memang manehanana mesti kena setelah diintegrasi jelas kakenaan kuhat laksanakeun hadna. Ketika dibela karena manehanana teu kitu sesuai jeung aturanana bahwa henteu manehanana mah teu kudu, maka selesailah tentang cerita bugot. Urang melanjutkan kitabur riddah. Wallahu a'lam shawab. Aya nu nanyakeun masalah Pak Kiai apa hukumnya badal haji. Kedua, untuk siapa aja badal haji tersebut. Meureun nya ngadenge nu munggah haji badal meureun nanyakeun teu haji ngabadalan moal. Karena nyaho bae meureun di ahli sunnah wal jamaah badal hukumnya wajib. Ketika bapak urang maot kemudian can munggah haji, tirkahna aya. Apa itu tirkah? Teu mung sia teu mondok hese jadi aing ngomong ka kaler ka kidul hese. Tirkah teh harta ditinggal mayit ngaranna tirkah. Oh iya cek aing mondok sia. Aya nu di pondok bae teu pinter-pinter sebab horenganan lain mondok di kampung pondok. Kita mah datang ke modar mal pinter. Nah, ieu aya seorang manusia maot can ka Mekah aya ditinggalna yakne mayit ninggalkeun harta tak eta teh memeh dibagi kudu diselesaikeun heula hiji hutangna heula bereskeun. Setelah hutang ayakeun ieu ditinggal mah can ka Mekah badalkeun
geus aya keneh sesana karak bagikeun ka ahli waris. Aya jelema maot teu boga harta encan ka Mekah antepkeun. Atuh deuk kebang ngabadalan atuh. Saya tah geus antep geus boleh nyaritakeun badal tah geus. Anu carita badal teh bapa urang maot aya titinggalna badalkeun ku anak, aya anak maot karunya bapana deuk ngabadalkeun ngahaji hek bae dibadalkeun jang anak lantaran karunya masalah aya mah titinggalna titinggalna ja anak ngan bapa deuk ngabadalkeun masalah sebab aya patali nasab. Tapi lamun kieu mah urang hirup bertetangga jeung batur maot dek di badalan kurang terjadi. Itu tuh puguh teu karu ngabadalan jana naonan atuh. Teu bisa kecuali urang minta izin heula ka keluargana mah enggak. Minta izin ke keluargana gitu. Assalamualaikum. Oh Bapak, iya. Ada apa? Bapak kamu meninggal. Iya. Kemudian ada hartanya? Enggak ada. Nah, saya kasihan, minta izin mau saya badalkan. Oh baik amat. Iya, sebab mama kamu buat bapak. Waduh, sama ada udang di balik udang sama tuh. Masya Allah Karim. Tinggal kadenge ku pamajikannya na ye. Bapak mah bageurna kos kitu cek dia. Bageurna teu beres bapak mah. Hayu geura ngabadalan sia kokoprak ye. Jadi pan urang serba salah tak deuk nyieun kahadean teh aya nu ngahalangan bener teu? Deuk nyieun kahadean ieu aturanna urang meunang ganjaran sebab urang ngabadalkeun eta kan bener teu? Nah, lamun urang ngabadalkeun nyana minta izin, masalah geus lantaran aya izin teh keluargana, ganjaranana mun urang di akhirat ka sorga pan pamajikan urang ka bawa. Ye, perang sana. Tapi pan dilarang ku pamajikan urang. Wah, ulah dibadalkeun. Ajeun ku kumaha ge? Ieu mah duit bapak, kajen duit bapak ge. Kunaon sih? Da kunaon? Dedengnya lain deui. Aduh, tak iya soal badal tak. Jadi kesimpulan mah aya hiji jelema maot aya hartana nyana can ke Mekah wajib dibadalkeun heula setelah nyelesaikan hutang. Adapun urang patulah patali jeung batur teu wajib ngabadalkeun. Ieu mah aya seorang ibu nyarita deuk ka Mekah, kemudian can kaburu ka Mekah maot. Bebe ja anakna ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Aya naon neng? Maaf di ngomong deh ke Mekah haju can kaburu datang ke waktu maut apa wija apakah abdi bisa ngabadalkeun ngahajikeun emak atuh kan tenan cek Kangjeng Nabi masalah nah maka jeung bisa eta bae lamun hutang emak boga hutang wajib teu kudu dibayareun ku neng wajib kitu keneh hutang ka Allah atuh lamun aya ditinggalna wajib ku neng dibayar tuh kan jelas. Sakumaha lamun bapa maneh emak maneh boga hutang wajib teh cek Kangjeng Nabi dibayar ku maneh wajib atutuan ieu ge sarua hutang ka Gusti Allah lantaran nyana can ka Mekah atuh pek bae badalkeun ku neng ka ditu itu masalah yo Abi Muhammadiyah mah teu wajib cek Muhammadiyah ai urusan jeung jelema mah pan eta mah jelas ai urusan jeung Allah mah nya Allah ngahutangkeun kitu Muhammadiyah mah geus lah ulah loba omong Muhammadiyah geus lah siapa tuh maca hadis barudanan oh aya cenah macana Bukhari tapi eta Bukhari pan eta hadisna tapi teu dipake ku nyana kumaha ngartikeunana meureun tuh nu mentak teu boga silsilah cenah mah Bukhari nu boga silsilah mah urang ahli sunnah wal jamaah mentak ngaji Bukhari ngaji Muslim Sunan Nabi Daud Ibnu Majah kudu boga guru engke urang dibere silsilahna nah sanadna urang di saat nyambung ka Imam Bukhari nyambung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kos kitulah soal badal wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atur nuhun kasadayana nu tos hadir kana channel abdi mudah-mudahan manfaat ilmuna
sakitu ti guru urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.